Waliullah matu lamun ditanya di jero kubur teh pan sering urang dongeng man rabbuka nya ngaulang malaikat muntah tuh nyatanya segala jak mah tugas man rabbuka ya karim kadi kan eta puara jasa wali mah qala nabi sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi kanjeng nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya ku ditanya-tanya begakeun ka kanjeng nabi ya kan laporkeun malaikat ngageter kok jadi kos kieu tuh ya eta wali teh bisa kos kitu tah laporkan ke kanjeng Nabi. Oh, jaga kanjeng Nabi mah hadis kursi. Laporan ka Gusti Allah ka ditu. Laporan ya Allah ya Rabb. Kunaon? Aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil. Baca ngadalil dah. Ana inda zonni abdi bi cenah. Kula mah kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula. Pan eta teh cak manehanana kula boga keyakinan bahwa kula ieu ibadah yakin ka Gusti Allah banyak ku ditanya-tanya kana kos kitu sakieu teh boga keyakinan zonna pohara sia teh men tanya-tanya bae cepet zamankeun bae eta pohara tah ya Allah ya Rabb dongeng para wali Allah ih lo batu eta Imam Sibaweh mah ditanya teh man rabbuka man kalima opo iku mah weh sudah berani takoni aku weh deki ahli nahu ki weh murid kesantero iku murid aku kabeh sira merene sira man kalima opo iku cek malaikat juga paling mah tuh mondok ya kan ada makanya mondok digetak coba-coba di penekos itu man rabbuka cek aja penek man kalimah gengleng aing sia mah sok sia cek malaikat emang itu jahok itu ulah sok sawaja usah turut-turutna jelema anu percaya ka Tuhan Abdul Qadir teh man rabbuka Abdul Qadir wa man nabiyuka Abdul Qadir wa madinuka Abdul Qadir yang malaikat Abdul Qadir kabeh cek cenah laporan ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti ieu aya disiksa aja Abdul Qadir teh pan wali itu disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh jawabanna man rabbuka Abdul Qadir lah eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula aman kan cek Gusti Allah oh coba nyana man rabbuka Abdul Qadir nah agakeun laman nabiyuka Abdul Qadir nah angkat hati lu kali awas ya ngagendreng sia ya tapi tanya lah waman nabiyuka madinuka Abdul Qadir mana sih tetangga kula cenah tukang lauk nah iya nah kos gitulah wali-wali Allah ketika ditanya di alam kubur Masya Allah kali atulah mencacak-cacak ka Tuhan Abdul Qadir geus aman atuh kumaha ka kangjeng Nabi urang man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa madinuka Muhammad atuh geus ngomong kos kitu geus bae urang mah Muhammad Abdul Qadir eta keur carita ke wali bae geus kos kitu atau geus mun ditanya man rabbuka kayaknya mah man nabiyuka malaikat siapa cenah hai baca sholawat coba nu kenceng poho wali mah tenang sebab naon boga keyakinan deuk ngajawab kumaha we boga keyakinan mes boga keyakinan budak jalain deui ya teh nu mantak nyana bisa ngajawab kos kitu teh eta teh timbul tina keyakinanan ye atuh urang lamun boga keyakinan mah polisi mana SIM ini Pak boga keyakinan kan
Ini mah KTP Pak. Cek polisi salah Pak. Salah bawa saya ternyata KTP. Iya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya ini salah bawa, kira saya ini KTP, ini sih. Saya mau balik lagi atuh kan masa udah jauh. Terus bagaimana? Udah nanti urusannya tenang aja. Bapak siapa nama? Malah ditanya, Bapak siapa nama? Dia ke polisi kos gitu eta. Saya catat nama Bapak. Wah, cek polisi ya mah bahaya ya. Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Polisi kaget lah mun gitu kan. Enggak tahu saya. Oh iya, langsung. Sieun polisi eta buka keyakinan. Eta kan kudu kaserentak coba nu awakna leutik menyon. Siapa Bapak? Siapa Bapak? Gua tangkap lo. Teu boga keyakinan, lamun boga keyakinan mau aja polisi. Ye, atuh polisi ge jelema. Nyana tukang getak-getak leuy ti dieu paling gos deui ku urang. Ciut cenah ge sarua bae. Geus berangkat maka ditu emang siapa itu Kapolda ya? Kapolda di mana? Beteung doang dayut cenah mah tuh. Katipu polisi ge. Nah boga keyakinan mah beda. Orang lamun ti jauh kene ku polisi, kadeulekan ku polisi. Udah polisi, wah, ini makanan gua cek polisi. Udah polisi mah tenang we ulah udah nah eta konsepna kos gitu. Ya lamun urang haju tetep ngegeter geus. Ulah aya kunta gitu. Kadeuleuna tenang. Trip. Assalamualaikum. Ila hadratin nabi. Sila langsung polisi gede. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb. Dah, ilah soal keyakinan itu bisa dibuat-buat keyakinan mah. Eta mah pamere Allah. Ketika geus boga keyakinan anu didukung ti awalna ku ilmiah ilmu jadi keyakinan anu bener ulah ilmu anu teu bener timbul yakin cara kafir keyakinan teu bener. Nah ieu mah urang ngaji heula mentak syariat heula sing bener teh aweuna beusing ke dibere keyakinan di luar syariat urang. Syariat heula tiheulakeun setelah syariat karak thariqah dek nimbulkeun hakikat yakni yakin. Jadi lamun urang salah awalna atuh keyakinan lagi kan itu salah. Nah iyalah urang ngaji hayang rapi bag-bagan syariatna nu sesuai jeung instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyariat diberelah hakikat Gusti Allah. Hanya orang-orang tertentu dibere. Urang ngekor nuturkeun at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah. Dia urang sadar teu mampu ngalaksanakeun ibadah seperti para sholihin, para aulia-aulia Allah, geus puguh para nabi, para rasul. Geus urang mah hayang we dibukukeun jadi muridna. Hayang we urang dicatet ku malaikat jadi umat Kangjeng Nabi hingga jaga di akhirat urang dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang tur dibere syafaat kudu dibere syafaat ku Kangjeng Nabi waliullah teh dititah neangan murid-murid ku Kangjeng Nabi. Para solihin teh titah neangan murid-murid dan jaga di akhirat. Nah iyalah urang nyatetkeun diri urang di bukuna. Insyaallah isukan minggu isuk. Setelah minggu haul minggu berikutna urang libur sakumaha biasa. Tah jadi minggu isuk kurang insyaallah haul kemudian minggu berikutnya libur saminggu. Cenah dek mana ke ulah tuh jatahnya. Ulah nanyakeun naon tuh rek milu ka mana tuh. Bos lu baru duit bae. Tuh ya. Suk sakumaha biasa orang melibatkan diri
wirid zikirna ala kadar jangsa kadar nyatet sebagai murid. Kemudian atu konsumsi alhamdulillah selama 7 ieu di binon ngaranna di atas 8 insyaallah kabeh hewan loba. Tinggal cai-cai sakumaha biasa geus teh kudu dicaritakeun maraklum baheula mah dongeng abah jelema haul tuan Syekh teh marawa cai ti gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mencan aya aqua hiji sanajan di dieu ge baheula di dieu can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa ugal lembur dikumpul. Nah eta teh aya maknaan lamun dibahas mah tentang cai. Sebab cai eta adalah lambang kejernihan. Haju urang mah urang percaya kana kaum mah. Jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi. Aya haji jelema muriang geus teh cager-cager. Kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi bae kesempatan awewe nu muriang. Datang deui minta dilayat Kangjeng kesempatan deui hanya dibacaan Fatihah bae dina caina. Pati tadi minum cager. Kitu kene anu dongeng para sahabat anu kapanggih jeung ketua kampung di cocok kalajengking sarua make Fatihah. Jadi Fatihah teh manjurna luar biasa. Entak lu datang ka ayeuna perang Fatihah jadi nempel lah di dinya maziah Fatihah dina cai di bal. Kos gitulah seputar tentang karomah, tentang mukjizat. Kok bisa nempel dina cai sih? Sebab urang teh terbangun tina anasirul arba'ah. Tina taneuh, tina nar, tina hawa, tina ma. Di awak urang aya hawa ngahiji jeung cai. Ketika ditiupkeun kana cai nempel di dieu. Mantak pernah aya nu menta cai ka Haji Pendi. Jelema nyeri beuteung menta cai ka nya dibacaan ku nya. Isuk da ditanya kumaha eta cak Haji Pendi teh beungeun bangga tuh. Kumaha eta nyeri beuteung teh alhamdulillah geus dikubur jeung nya. Eta berarti kan eta anginna ngandung racun. Atuh kos gitulah Masya Allah. Sekali deui atuh biasa urang kumpul cai-cai biasa kemudian dan lain-lain sebagainya niatan ruruba Kangjeng Ekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Min furudil kifayati inna sawarihna fardu kifayah urang ayeuna keur ngabahas tentang jihad perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di dieu mah idza fa'alahu man fihim kifayah saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku jelema nu bisa ngalaksanakeun secara sempurna gugurlah dosa-dosa bagi nu teu ngalaksanakeun
eta fardu kifayah. Lamun datang ka nu ngalaksanakeun hiji-hiji acan atau pelaksanaanana can cukup ya teh sampurna duraka kabeh. Di lembur aya nu maot, kemudian nu mandian duraka kabeh sadesa sakecamatan duraka kabeh. Ukuran sakampungna dipermasalahkeun ku ulama. Aya anu sadesa, aya anu sakecamatan, aya anu sakodi teh sahakim. Kehakimanana di mana tah sakahakiman. Di negara urang mah kan hakim teh sakabupaten. Berarti sakabupaten duraka kabeh. Wawehan teh manggeus duraka. Atawa di pandian nama ngan eueuh nu nyalateun saurang-urang acan. Doraka betes kabeh siksa engke ku Gusti Allah disiksa. Aya bae saurang nu mandian nu nyalateun saurang cukup. Ja bisaeun mandianana, bisaeun nyalateunana. Gugur kabeh nu teu ngalaksanakeun mandian kafanan ngubur jeung nyalateun teu kadosaan ngan teu meunang ganjaran sakitu doang. Tapi lamun hiji-hiji acan anu ngalaksanakeun doraka kabeh. Nah, ieu perang ge sarua. Perang ge fardu kifayah. Andai kata saurang-urang acan nu perang dosa kabeh sanagara bisa. Tergantung peperanganana sekupna mana. Tapi aya bae saurang gugur dosa nu teu ngalaksanakeun. Betapa mulyana jelema anu tandang sehingga ngagugurkeun dosa-dosa nu saeje. Bayangkeun ku. Nah, ieu ku urang ku ari deuk dibahas heula ye tentang fardu kifayah. Mana bae fardu kifayah teh? Dek ditataan coba datang ke mana nu ngaran fardu kifayah anu dikasebut fardu kifayah teh mana bae. Ieu mah teu beunang tinggalin ngaji ieu mah abeh nyaho. Minggu isuk haol eureun mingguna dipre, nah minggu berikut karak dilanjut ieu mah. Lamun teu milu teu nyaho ieu mah rugi. Di antarana nu kasebut fardu kifayah teh al-qiyamu bi iqamatil hujaj, netepan kana ngalaksanakeun hujah-hujah yane ngadalilan tentang sifat-sifat 20. Kudu nyaho sifat nu wajib di Gusti Allah sabaraha tur kudu nyaho dalilna. Sifat nu mustahil di Gusti Allah sabaraha kudu nyaho dalilna. Kabagi sabaraha ye sifat anu wajib di Gusti Allah kudu nyaho tarif-tarifna. Masyaallah karim. Sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20. Eta teh kabagi hiji sifat nafsiyah, hiji wujud. Nomor kedua sifat salabiyah, kidam maqam mukhalafah lil hadits qiyam mubin wahdaniyat 5. Qudrat iradat 7 eta sifat ma'ani. Sakablah dituna sesana nu 7 teh sifat maknawiyah. Nah, ieu kudu nyaho dengan dalil-dalilna. Eta fardu kifayah. Salembur sadesa lamun eueuh nu nyaho doraka kabeh. Tarolah meureunanan ku ari malah sadesa ta sadesa. Lamun eueuh lu ngaji hiji-hiji acan, eueuh nu masantren saurang-urang acan, hingga sadesa eueuh nu nyahoeun kana wajibna. Ditu naon wujud, wajib kasifatan ku wujud serta dalil-dalilna. Sadesa eta doraka kabeh ka neraka jahanam kabeh. Ulah dikira eta masyaallah karim. Kos kumaha cenah kiai ku kumaha ki atuh kudu ngaji mantek heula.
ngadalilan teh aya dalil nakli Quran hadis aya dalil akli ilmu filsafat ngaranna ilmu mantek ajaluhal burhanu ma ulifami tak eta teh kudu nyaho kana dalil-dalil nu panghebatna ke dalil mana burhan nah ieu kudu disusun ku ahlina kudu make muqaddamah sugro kudu make muqaddamah kubro engke kudu aya hadu asad engke urang kudu nganyahokeun muqaddam jeung tali tidinya urang nganyahokeun ieu teh endek make hamliah apa qadiah syartiyah eta lamun teu nyahokeun kos kitu sadesa doraka kabehan pangheulana lurah anu digenjreng ku Gusti Allah ih emang kumaha gitu waduh jauh saurang-urang acan doraka kabehan fardu kifayah teliti lamun jadi lurah deuleu aya nu masantren lamun eueuh nu masantren panggil saurang hei dulur saha nu neuk masantren ya ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami geus ku kami bakalna dibiayaan jangan ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami lantaran nu masantren teu ngarajin mantek teu nyaho dalilna ieu tentang wujud kidam bako ieu kami doraka kabehan wayahna gugurkeun dosa-dosa kami ja kami mah geus eueuh kesempatan masantren hiji geus karolot kami mah nomor kadua otak kami mah bararie kabeh nomor katilu kami mah warusaha kabeh wayahna ieu aceng bae nya saku kami disumbang ku kabehan ku sadesa sapoena 100.000 kali 18.000 jelema aceng masa ngagugurkeun dosa kami oh eta bacak nunduk masantren boleh oke gitu ieu mah boro-boro disumbang dibere jangan ngagugurkeun dosa deuk masantren berangkatnya nak diaromongkeun tolol teh coba padahal mah eta jangan ngagugurkeun dosa-dosa sadesa si Arifin di kamana si Arifin mondok dadaya kanan teh budak mondoknya nyaon dekat ditu na ijazah pan mondok mah ajunya da jajan puguh jadi jelema mondok ku dadaya kanan alam kuari geus alam modern geus kuduna ge alam nage geus alam pacebuk Masya Allah eta si budak masih kena daek masantren belu jaing mah diaromongkeun padahal mah teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya nyana teu bisa saurang nu bisa gugur kabeh cacak-cacak nu bisa doraka kabehan kuduna ge masyaallah ampun apin sing bener sia masantrenna aing mah geus kesempatan lantaran ku gara-gara sia mondok aju sia ngaji mantek nyaho kana dalil-dalilna aing teu kadoraka itu doana bae boga rokok siapin gitu gobloganana lain dibere entan dipentapaan ye tolol udah ge ye ini 1 juta aing alhamdulillah aya sia masantren jadi aing teu doraka pan ieu mah mentar rokok pan aya kana rokok atuh aya ge bajang di pondok bagi 2 beges jeung aing tah kagoblogan jelema eta dai al-qiyam bi iqamatil hujjat ngadekeun dalil-dalil supaya manteng Allah wajib kasifatan ku sifat wujud hartina aya dalil nah ieu kudu didalil tak deuk ngadalilan eta kudu ngaji ilmu mantek tak eta teh ngajina ilmu mantek jang ngadalilan fardu kifayah teu bisa doraka sadesa kabehan didalilan ku ilmu mantek atu al-alam mutaghayyirun alam robah wa kullu mutaghayyirin hadisun setiap nu robah anyar yun tiju al-alam hadisun to alam anyar jieun deui al-alam hadisun wa kullu hadisin labudda lahu min muhdits yuntiju al-alam labudda lahu min muhdits kan ai santri mah oh bener-bener coba nu teu ngaji naon sih eta tuh naon sih eta tuh ke
ari eta al-alam hadisun dalil hadis dudusna alam teh kumaha wa dalilu hudusil alam teh mulazamatuhu lil aradil hadisah ari dalil anyarna alam teh ngamulazamah teh ada mul infikak cek ahli mantek teh hartina teh bisa pecat nempel terus-terusan lil aradil hadisah kana sifat-sifat anu anyar naon min harakatin wa sukunin wa gairihima tina robah jeung cicing jeung lian-liana tak eta teh anu kitu ngaran anyar setiap nu robah anyar kuari nangtung engke diuk eta anyar kamari ieu kasep kuari goreng eta anyar kamari ieu hejo kuari beureum eta anyar kamari ieu geulis kuari mah jobed eta anyar kamari ieu mah parawan ku sebab ku sia ditumpakan jadi bolong eta anyar atuh pan lain deui ngaranna kamari mah paraone kuari mah atuh pan jande eta kan anyar kos itu ngaranna tah eta tah dalil anyarna alam mulazamah lil a'radil hadisah urang mun nyaritakeun a'rad berarti lalawanan tina johar engke ku dituna kudu ngaji makulat innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jawharu berarti kan kudu ngaji ilmu makulat tah teu nya kos kitu doraka kabehan nu mantek sia kudu nyumbang ge ka aing sebenarnya mah tuh hayang disumbang bae tuh aya nu endek aya nu di cenah kos kitu atuh sia terpelit bae eta mah meureun kan orang merek aing sia mah tah eta santri-santri teh ngagugurkeun dosa-dosa sadesa Masya Allah karim tuh geus atuh kuari madalil hudusil alam mulazamatul lil aradil hadisah geus wa mulazimul hadisun emang ai arad eta teh anyar dalilna naon wa dalilu hudusil arad musyahadatu taghayyuriha ari dalil anyarna arad katempo kasaksian berubahna mana min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin baheula ieu langit eueuh kuari aya engke eueuh deui urang kuari aya memehna eueuh engke eueuh deui berarti kan urang teh ieu garana anyar kos kitu gesatu al-alam hadis wa kullu hadis la budallahu min muhdis dalilan deui ku mantek liannahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsi lazima yakun ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan li sahibihi raji'an alaihi bila sababin wa huwa muhalun liannahu law lam yakun lahu muhdisun dikana lantaran dikira-kirakeun lamun eueuh nu nyieun dia alam bal hadasa bi nafsihi berarti ieu teh jadi sorangan kos petet jadi sorangan ieu mah cenah eueuh nu nyieun cara paham-paham Darwin eta teh ya dina ayat nyaritakeun bahwa manusia tina kera nah aya anu sabeungeut jeung kera si eta atuh lain deui eta mah batur meureun ka ditu nah ieu alam ge cenah alam jajadian tidak tetesan cai ai caina menang di mana disusul-susul terus panjanglah dongengna eta mah dina tafsir geus atuh andai kata dikira-kirakeun eueuh nu nyieun lazima yakuna ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan yusawi atuh meureun bakal lazim salah sahiji dua perkara anu akur bakal ngakurankeun ka sahibna kanu hiji deuna ngan ngunggulan tanpa aya sabab atuh buhal nu kos kitu teh cek kaliwat teh teu kaharti ku akal geus atuh kuari mah dina bahasa al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al-alam hadis berarti di dieu nandakeun boga jihad naon anna jihata dilalatil alam ala wujudihi ta'ala hiya hudusu la imkanuhu berarti ku anyarna alam jadi dalil aya anjeun nu nyieuna telusuri moal datang ka henteu Allah geus atuh wajib Allah aya kasipatan ku wujud dalilna adalah aya dadamelanana
Eta ngaji di lembur makan sakitu. Wajib Allah kasipatan ku wujud hartina aya. Dalilna wujudna Allah lantaran aya hulu sia. Beres sakitu teh. Pan ka hulu-hulu aing atuh hulu sia anyar. Ulah hulu aing atuh. Aya hulu aing bung hulu sia mah aya deui. Naon? Wajib Allah kasipatan ku wujud hartina aya. Dalil ayana Allah aya tai kotok beres. Pan sia bojor amat dalil. Atuh tai kotok ge anyar sih. Nges bae bisa atas seluruh alam bisa pakai dalil. Masya Allah, naon bae. Itu dalil karena ayana Allah ilah. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon caki Ruslan. Nah, maka wa min furudil kifayah al-qiyamu biqamatil hujaj. Dina sawarena fardu kifayah anu di mana dipigawe ku salah saurang gugur dosa-dosa anu henteu nyaranaho ngan mun euy hiji jat anu nyaho doraka kabehan ngadegkeun dalil tentang ketauhidan. Mantak ayana nu masantren alhamdulillahirabbil alamin. Mang anu si anu masantren ngagugurkeun dosa aing. Ngagugurkeun dosa ieu mah pan santri teh malah haju dimusuhan. Teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya anak. Cacak-cacak eueun nu masantren sadesa. Uduh gaji. Kitu ilmu mantek. Jangan nyahokeun dalil pampan ilmu mantek. Dua mantek mah ngan sakadarnya nganyahokeun ma'rifat tarif nomor kedua nganyahokeun dalil eta lah ilmu mantek sanajan gede mantek teh samsiah misal sakadar nganyahokeun dua hiji tarif geus nganyahokeun tarif mah kudu nganyahokeun kuliatul khamas geus nganyahokeun kuliatul khamas di dinya teh jinsun wa fardun aradun naun wa khos eta kudu geus di luar kepala kudu di bulu bitis sama nu kos gitu. Tuh, naon jinsun? Jinsun makulun ala kasir mukhtalifin bil hawaqi fi jamma huwa eta ngaran jenis. Pan puyang tang aja kos kitu tah. Eta puyang jinsun. Dan selanjutnya. Geus urang lamun nganyahokeun tarif, kudu nyaho kuliatul khamasala. Amma huwal insan, al insan hayawanun natik teh eta ngaranna tarif. Naon ta insan? Naon hayawan, naon natik teh eta pagawean ilmu mantek. Tak eta teh aja ngadalilan ilmu tauhid supaya rapi. Lamun hiji-hiji acan sadesa neraka kabehan. Aya besa urang. Mantak tanya santrina cek. Sia Mas Santen. Geus sabaraha tahun Mas Santen? Aya genep tahun 7 tahun. Geus ngaji ilmu mantek encan. Ari Palu mah aya sih. Ngan nuncan ragaji cek nanti. Wah, santri belum di santri. Iya santri. Cek heula ku aing gugur henteu ye ku sebab sia Mas Santre. Sia ngaji geus datang kana coba amil. Geus amil mah. Jurumnya geus. Sorop geus datang ka sarap-sarap aing. Geus aing. Haji Alfiah geus. Mantek sia geus ngaji. Mantek encan. Oh can gugur aing berarti. Sia Mas Santren can ngagugurkeun dosa aing pelebah urusan al-qiyam bi iqamatil hujaj. Cek Mas Santren sia nu bener ngaji ngemantek sia tah ku aing dibere tadi tajang beli kitab atas 1 juta nya tajang sian atas 1 juta ke lamun teu boga deui BBJD ka aing. BBJD ka aing hayang naon BBJD ka aing sebab aing ieu can gugur dosa nya tah geus ulah minta ka abah ulah minta ka emak geus ka aing bae geus pokona mah. Geus aing bener. Ai bapak menang duit teu mana? Geus aing mah menang nung tina pakong aing ulah saya. Sial jasa. Aya barahanang pakong. Atuh teh mah hees bae ngajina. Atuh beres. Aduh Gusti Allah nah aing nyaho pakong nang di sia. Geus sia bosna pan. Eta lah dalil lu geus kitu ngaranna. Wujud dua kidam. Artina kidam tiheula awalun bilab tidak tiheulana mimitina. Nah, dalilan kurang make mantek. Law lam yakun qadiman lakana hadisan lakin kaunu hadisan muhalun. Idlau kana hadisan naftaqara ila mudisin.
lakin iftaqarahu ila mudisin muhalun idza iftaqara ila muhdin la lazim daur aw tasasul wa huwa muhalani tak kudu nyaho ka kitu tah ngaji lamun can nyaho ka kitu can bisa ngagugurkeun dosa-dosa sadesa bahkan sakecamatan nu mantak jelema lamun imahna deukeut ka kiai teu kudu ngaji teu kudu naon geus gugur dosa mantak tilok ngaji deukeut ka kiai mah nu penting gugur dosa wae geus atuh kiai nu ngabablang bae geus nya mah atuh ka mana nya ka mana penting bae mah gugur dosa bae beres wajib Allah kasipatan ku kidam artina kidam teh ti heulana Allah wa mimitina geus lam yakun qadiman lamun Allah dikira-kirakeun teu qadim lakana hadisan atuh niscaya Allah teh anyar. Nah, lakin kaunu hadisan mualun tetapi ayana anyar, ayana Allah anyar teu kaharti ku akal it. Lau kana hadisan lamun dikira-kirakeun Allah teh anyar la taqara ila mudisin atuh butuh deui kanu nganyarkeun. Lakin iftiqar ila mudisin muhalun. La taqara ila mudisin la lazim daur aw tasatul. Lantaran lamun Allah butuh kanu nganyarkeun, niscaya bakal daur atawa tasalsul. Wahuma muhalani cek alimantek daur jeung tasalsul teh teu kaharti ku akal. Boro-boro daur dina dalil. Nikah we nikah ieu. Zaid bobogohan jeung sarwiti urang Cikupa. Begitu diniatan kawin ditanya Wit. Kakak kuarin deuk siap ngalamar. Ieu Iwit abah di mana? Oh, abah makan pepegatan jeung emah. Iwit mah kuari kan milu jeung emah di Cikupa. Abah mah ayana di Jogja. Nu bakal ngawalian kan abah ka Jogja los. Bere alamatna. Langsung ka Jogja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sopo iki? Jenengan iki kule Zaid. Sing pundi tah? Ning pasar Kemis. Ono apa? Pak. Abdi ieu di pasar Kemis. Iku Sunda engke. Sunda. Bade minang anak bapak. Cikupa. Anu namina Sarwiti. Oh engke. Iku anak iku leres iku. Abdi bade mohon izin bade minang tur sekaligus benta disaksian. Alhamdulillah ridho insyaallah. Cuman ieu budak kan boga bapak kolot sakalian ka Jogja. Bapak kolotna nyana aya di Jawa Timur. Bisa kalian ka Jawa Timur ka itu teh alamatna ye. Nun berangkat ka Jawa Timur. Datang ke Jawa Timur ka Panggi. Wah, tuh luar biasa bungaheunana bapak kolot da ge. Sakalian ka dieu ceng. Abah ngeunaheun ieu kan boga uyut nyana. Uyutna aya di NTB ceng. Sakijain aing paeh di jalan. Kita ke NTB di ongkos henteu. Aduh, tapi mau tidak mau lah berangkat jana ke NTB. Atuh bungaheun luar biasa di NTB. Masyaallah ceng. Geus insyaallah pada waktuna ieu datang ka ditu. Ngan ieu boga bawa ulah henteu geus amanat bae ka uyut lamun eta ieu itu di Cikupa nikah. Lantaran tadina dipisah ku bapana aya kadeudeuh. Jadi nyana hayang di bejaan, ayana di Singapura. Nyana geus kieu bae ki Jaed teh. Jadi ulah ya sih. Tah eta do kos gitu boro-boro dalil. Cacak-cacak deuk nikah ge berantai kos kitu teh puyeng. Atawa nu hiji tawakuf ka nu hiji tawakuf ka nu hiji deui. Andai kata Zaid menang nyieun Umar, ternyata Umar ge menang nyieun Zaid. Aisyah dijieun ku Zaid, koki Umar. Tanya Umar, Aisyah nang nyieun Zaid. Dua pangeran Zaid jeung Umar. Zaid ngaku nyieun Umar ngaku nyieun Zaid.
ieu keur carita contoh dina kitab seperti kos kitu urang nagih hutang bae nagih hutang daging kaki Zaid nagih kaki Umar coba dikibakar bakar nagih kaki bakar je maningan ka ditu kaki Umar yang aing datang deui kaki Umar geus kaki bakar ka itu dibakar ka Umar kaki bakar cacak nagih hutang bae urang dibulang baling kitu puyeng atuh komo pangeran lamun dikira-kirakeun pangeran teh henteu qodimatun nisaya pangeran teh anyar lantaran ngan dua doang mun teu hadis qodim mun teu qodim hadis nah lamun teu qodim berarti hadis idlau kana hadisan lamun teh mah hadis atuh lab taqara ila murisin butuh kanu nganyarkeun deui berarti pangeran teh anyar Allah teh lamun anyar kan butuh kanu nganyarkeun deui berarti aya deui pangeran kadua nu nyieun Allah ieu atuh Allah nu ieu ge ya Allah nu ieu pangeran kadua meureunanan anyar deui butuh kanu nganyarkeun deui engke butuh ka pangeran deui tilu tah pangeran bisa perang tah pangeran jeung pangeran nu kos kitu ngaranna tahu mantak ditolak waliman tek daur jeung tasalsul geus lamun dikira-kirakeun Allah teh henteu qadim atuh kana hadisan lakin kauna hadisan muhal illau kana hadisan taqara ila muris lakin ittiqaruhu ila murisin muhalun illau ittaqara ila murisin lazimat dawil atasulsul wa huma muhalani na eta teh ngaji kos kitu wajib kifayah lamun aya sakurang nu bisa sadesa gugur kabeh dosaku eta jelema ku santri lamun teu bisa kabehan dosa kabehan di akhirat sing hade nu mentak ieu mah kiai nyieun pondok pesantren bae dirinya diteluh kiai masyaallah teluh ingking menang di mana teh teluhna Jampang Surade ya Allah ya Rabbi tah ieu teh beres ya guguhnya nage digugurkeun dosana ku eta sia gunana lu kiai atuh lah sakalian ulah anu ka sorga kabehan geus rombongan jeung aing ka neraka jahanam kabehan belu ja aing mah eta kan kos sekarang itu teh nyadar jana masyaallah dah tenggetkeun kakarak hiji termasuk fardu kifayah al-qiyamu biqamatil hujaj ngadegkeun hujah-hujah dalil-dalil jang nimbulkeun keyakinan tentang sifat-sifat nu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala berarti aya saurang sadesa utusan desa eta mumule santri asal santrina taliti heula si budak bener teh sih ngajina barang di dolobo ngadapang ngaji tilo berjamaah tilo salat ge geus sorangan bae ditanya masih lok telok berjamaah wali mah telok berjamaah capetang jasa ya budak wali ngi moal salah ieu ternyata orang ngajin teu tancar gagugur kana tuh ieu mah bisa ngadalilan tentang sifat-sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Gusti Allah na eta teh wajib kifayah aya gugur sadesa eueuh dosa kabehan masyaallah tinggal guari mah urang naliti bae di desa aya eueuh nu masanter ketiga eueuh nitah eueuh nu daek pindah urang pindah aing neangan di mana anu aya santri nu bisaeun kana ngadalilan eta supaya gugur dosa nyadar urang mun aya santri alhamdulillah aing gugur mun eueuh ya sadesa taliti nitah sadaek mas santri teh dibawa biayaan ku aing ge ternyata eueuh urang kudu nyalametkeun diri ya pindah ka anu aya nu bisa pindah ulah ka pondok pindahna dagang karung ka pondok bat naonan lain ngabisaan ngebluan nah, mas santren nah iya deh ya kedua wahalul muskilat masya Allah wallahu a'lam bisawab.